anak king anak Bapak Astrajinga dawala bagai acu kaharep diukna Bapak Sono jang kasilai kapayun akan kaharep diukna jang salah dipayun tapi damel ba tipayun jisim abdi nampi kana pembakti kalayan ngahaturkeun simah pangabaktos kahunyuk panjenengan Bapak mugia katampi kalayan kabingahan Pak ditarima ya cager cilaing kaya hibar Pak atau tiabdi ge nyangakeun semah pangabaktos hunyuk panjenengan Bapak ditarima yang dawala anak Bapak atau kalihna eta tina marganing kalepatan Bapak ageng sumawonten alit mugia we Bapak tiasa ngahapunten karena segala rupa kalepatan jisim abdi rumaos jisim abdi teh kirang sopan kanu janten sepuh jadi anak sok kadang-kadang bangkelang kadang-kadang nguhak campelak kanu jadi sepuh bilih nyinggung kana kabu ngadupa kana manah Bapak da dia dihapunten we tina samudaya kalepatan Pak sami jisim abdi ge dawala hapunten Pak tina samudaya kalepatan salami ieu teh tiasa nyenangkeun kanu janten sepuh boro-boro nyenangkeun salami ieu teh panginten jadi beban we kanggo Bapak nada dimaklum tina sagala rupi kakirangan jisim abdi Pak mugia Bapak tiasa ngamapung tiasa ngahapunten kana kalepatan margi jisim abdi menakat terangan pangeran muarek hampura ka eta jelema upami eta jelema tanpa menang ridho hampura ibu sareng ramana bilih pun lancet sareng jisim abdi jalaran kalakuan jisim abdi teh acan tiasa nyenangkeun bilih nyinggung kana kalbu ngadupa kana manah Bapak nada ridho galih jemar manah Bapak ngahapunten ka jisim abdi ari urusan salah maja komo silaing anak dewe kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kasalahan anu jadi anak-anakna dalah teu dipenta dewe geus jadi lautan hampura sepuh mah kitu sumuhun Pak sabab basa umum geus netelakeun eueuh di jimat anu pangampuh-ampuhna di jagat raya pramudita ieu teh iwati saling hampura antara urang jeung urang ya sumuhun Pak leres Bapak dihampura ku dewek jang atuh sabalikna ti Bapak hampura Bapak kasih lain sanajan dewek kasebutna kolot datang tu kangaranan manusia batungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit ganti sajam robah jang diisuk rajin tara kapake sore kakeunaan ku owah jeung gingsir dewek oge hampura tina sagala rupa kasalahan dewek dina mangsa dewek masrakeun ka nyaah kanu jadi anak khususna selain dawala oge astajinga tangtu loba saledat letah langkung saur bahe carekna geura hampura ku silain Bapak mah daya lepat ke jisim abdi-abdi lepat mah teu kitu jang teu kitu tadi disebutkeun aya wae kasalahan bisi dina mangsa dewek ngawarasi lain bingung kana kalbu mangsa namplokeun ka nyaah
dina mangsa naplokeun ka nyaah teh ngadupa kana mana si laing anu tungtungna melit ngait ngeruhit dina ati bari sanubari si laing menta dibebaskeun bisi tereh-tereh pandewek teh geus kolot bisi tereh-tereh dewek rungka caringin diburuan anu nganung harti raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaraneunana ulah nyereos kitu pakarereung teu bisa kitu jang ari kangaranan umur maka ngaranan manusia kabeh manusia teh dikungkung kupati mun datang sok ngadodoho bisa beurang bisa peuting hanteu pilih-pilih mangsa sanajan urang nyemput dina peti besi sanajan urang ngejerit maratan langit ngoceak maratan jagat ari malakal maut bakal datang kolot teu budak ngan bedana ti heula jeung pandeuri teu kolot teu budak goreng jeung nu kaset kolot rek jag-jag rek gering kabeh ge bakal ngalaman ngantri kulan nu matak sok derahampura dewek supaya dewek toloba teuing pertanyaan di yaumil akhir sami-sami bapa dihapunten sami-sami bapa heueuh ari geus kitu mah bablas meureun dewek teh molongpong jalan ka gedong teh sumuhun ba sabab hade jelema nu minta hampura leuwih hade jelema nu ngahampura sumuhun ba nu matak ieu urang tingkatkeun ieu budaya hampura anu geus jadi barang anu mahal kudu diaku ayeuna teh urang teh asup kana zaman teu kaopan teu payaan kulan zaman anu sensitif zaman anu gampang kapangaruhan ngulit bawang kaituna sabab naon teh apa sabab ayeuna manusia lolobana nyaeta ngaku dirina teh geus balalener Allah kitu kulan semoga rasa maneh bener geus boga rasa urang bener sabab naon sing inget lamun jelema ngaku soleh eta jelema rek salah geuning tapi sabalikna lamun jelema ngaku salah eta jelema rek soleh nu matak posisikeun jiwa urang teh nyaeta bobolokot ku dosa rumaos wae di mana-mana urang posisi aya dina makom urang bobolokot ku dosa bakal mineng tobatan ka numur bengalam sumuhun Pak tidak tobatas nu matak ieu urang tingkatkeun di budaya hampuran geus jadi barang mahal ulah ngarasa aing pang benerna ulah ngarasa aing luhung ku ilmu jemar ku panalar sugih ku pangarti jegor-jegor ka bobodo buringas ka titiwasan sumuhun Pak kudu narima kana perbedaan dari manakah perbedaan kumaha Pak sabab lolobana pasea teh kulantaran lolobana perbedaan boh beda paham boh beda suku bangsa boh beda daerah beda pendapat tah eta pasea teh gara-gara tidinya tah sabab naon teu narima kana perbedaan laras tapi lamun dicokot kana ugalna mah sabenerna ieu dibeda-beda ku pangeran teh ciri-ciri tanda-tanda keagungan pangeran sumuhun Pak jadi dibeda-beda teh ciri-ciri tanda-tanda keagungan pangeran tuh dalam mun sarua mah di dunya moal rame sarua kumaha Pak lamun kabeh jelema sarua di dunya moal rame tong boro sifatna tong boro karakterna bayangkeun ku si laing lamun kaparengkeun we pangeran nyiptakeun manusia beungeutna kabeh jelema sarua rek kumaha ieu alam dunya Allahu Akbar kelas kabeh
kebayangnya banget nanti jika akak kabeh kieu rek kumaha. Naon merong ulah nyinggung harapan kok tuh si dagor gue ini Kau panjang kan. sopan gayanya uji mojar ke gue jelema juga buat dia aing berarti aing goreng lain ya mah lamun kaparangkeun kabeh jelema kabeh sarua jiga akak rek kumaha Bingung meren. tapi heueuh nya tuh sok kabayang ku si lain kabeh jelema beungeutna sarua nya apa bosan Jenuh. jika apa majikan teh wapoe teh pahili meureun Bingung ngebedakeun meren eta. pahili kumaha oh pan sarua beungeutna ngan meureun rasana nu beda Rasanya cacak barareda oge gini loba nu pahili pamajikan aya nu kitu loba tuh nu matak di dieu urang-urang ngarasa pang benerna eueuh tugas manusia pikeun ngahakiman diri batur da tugasna manusia mah pikeun ngahakiman diri pribadi saha urang ti mana urang rek ka mana urang keur di mana urang geuning. sumuhun wa ieu mah lolobana mah kitu we beda saeutik pamadegan bid'ah Diomongkeun beda saeutik keyakinan kafir murtad. beda saeutik keyakinan murtad dolalah neraka gablek orang jero jadi sawarga dan jadi panitia sawarga sia sumuhun gampang nerakakeun ka batur kade tadi ge tugas manusia pikeun ngahakiman diri batur ulah waka nyebut batur neraka sanajan kalakuanna goreng numutkeun pandangan manusia buat teuing eta jelema teh proses Leres. pikeun uju bebeneran teh beda-beda ngalakukeun heula kalakuan anu teu bener proses sabab naon taufik jeung hidayah eta hak prerogatifna numur bengalang moal aya manusia nu bakal bisa jadarkeun batur lintang ti rahmatin pitulung pangeran Eta apa urang mah wajibna ge nepikeun tah wajibna oge nepikeun samat nepikeun ari hukumna nepikeun digugu syukur teu digugu ieu hate ulah pipiluan amak komo geuleuh mah yo. halah Explikan. leres batu sabab inget yang agama gubragna ka manusia hakikatna pikeun ngomean akhlak saha akhlak urang lain akhlak batur akhlak urang pikeun ngomean akhlak urang ka sasama kumaha akhlak urang ka kolot kudu kumaha akhlak nyaeta ka budak kudu kumaha akhlak urang ka cai kudu kumaha akhlak urang ka angin kudu kumaha akhlak urang ka alam kudu kumaha ayeuna buktina ku si lain loba kejadian alam bencana di mana-mana longsor gempa bumi jeung sajabana loba korban kari mikir sabab naon pangeran atawa cilaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana Leres. sabab urang geus teu babuh deui jeung alam ngomong agama kental ngomong agama lekoh tapi micen runtah di mana karep Ulah. kade ya agama teh ngadidik akhlak kabeh boh akhlak ka manusia boh akhlak ka alam boh akhlak ka sato kasatu gaya akhlakna aya ieu dengekeun ku si lain dosa ka pangeran gampang kali tobatan nasuha Leres kula. dosa ka manusia tinggal ngomong sia ka manusia minta hampura tapi lamun sia dosa ka sato rek kumaha ngomong jeung sato Kabeunang kadu hayam teh. Allah tuh dalam ditek-tek mesyah
akhlak manusia. Ya, bencana ieu mah masih kena disebut leutik, gempa bumi, longsor, erosi masih kena disebut leutik, tapi aya bakal bencana panggede-gedena. Naon? Bencana akhlak. Allahu Akbar. Gusti Magung. Nu matak si lain salaku manusia teh kudu aya manfaatna demi kepentingan balarea luyu jeung katerangan Rasul. Yen pang hade na jelema teh jelema anu aya guna tur manfaatna demi kepentingan balarea. Cing aya tapakna si hirup di alam dunya teh hartina tapak kahadean. Ulah nepi ka sia maot teh batur teh syukuran. Si lain maot teh batur teh nepi ka numpang. Ulah nepi ka kitu akang. Ulah nepi ka kitu ja. Si lain maot teh kabeh teh jelema teh leungiteun kunaon? Ku akhlakna, ku kahadeanana nu matak sok ayeuna meungpeung keneh hirup mangpaatkeun hirup si lain saacana datang malakal maut. Mangpaatkeun jag-jag si lain saacana rarempo. Mangpaatkeun harta kakayaan urang dina mangsa aya saacana datang kamiskinan da pangeran mah teu heseun malikeun nasib jelema tina beunghar kana miskin, tina miskin kana beunghar teu heseun. Payakun jadi jeung ngajar radi nu matak mangpaatkeun hartina disyukurkeun. Dipake naon sih hirup di alam dunya teh umur teh dibeakeun di mana? Hah? Nah umur sia teh dibeakeun dina rakit atau di mana? Ngemet ka nguseup wae. Nah itu bukan ngecep ka nguseup. Heeh, hartina ulah kamalinaan teh naon nguseup mah. Ngan ulah kamalinaan. Apa kana waktu? Kudu apa kana waktu? Semoga urusan. Dan si lain teh boga kewajiban meureun. Jadi urang teh teu meunang nguseup kade lain aing lain teu ngomong teu meunang nguseup tapi ulah kamalinaan. Nguseup mah teu naon. Malahan nguseup bakal jadi ibadah. Iya. Nguseup bakal jadi ibadah apa? Heuh. Ibadah di mana? Ai Bapak nguseup. Dengekeun jang cekat terangan. Inna mal amalu biniyah. Sagala amal-amalan teh kumaniat. Lamun sia nguseup na init na nguseup neangan deungeuna pikeun maraban anak pamajikan ibadah ngaranna. Oh, gitu. Terlungan. Beuki gede hate we tukang nguseup. Dadi urang mah kumaha leuwih teuing hobina ungap poe nguseuupna. Bari jeung mawa lauk tara. Gigil anjing ini. Kontak di rumah tangga. Sumohon Pak tuh manfaatkeun umur si lain teh saacana datang maut, harta kakayaan lamun aya manfaatkeun. Kumaha carana manfaatkeun? Mere maweh ka sasama. Dengekeun jang. Naon dia Pak? Cekat terangan lain cek deweknya. Naon teh? Nu ngabohongkeun agama teh lain anu tara salat wae. Nu ngabohongkeun agama teh lain anu tara ka Mekah wae, tapi na katerangan jelas tetelakeun yen anu ngabohongkeun agama teh di mana-mana aya fakir miskin di lemurna, aya anak yatim di lemurna, manehna aya mampu pikeun mere tapi hate tawrat pikeun mere, ta eta jelema anu ngabohongkeun agama. Oh. Sanajan si lain sholat ungah poe 5 waktu, tahajud ungah penting, ungah tahun ini ke Makkah, tapi siang ngahare-harekeun anak yatim jeung fakir miskin di lemur sia bohong si dalam agama. Iya. Rasuah. Allahu Akbar.
ngadenge kita joraya yang ke masjid Salat akang. rek sholat ngilu ngecas Dengan dawat. sholat itu naon deui lain Dengan dawat. tuh Dengan dawat jauh lampar sih. luar biasa Bapak jadi urang teh guna teu manfaat jeung sadar kaya mah Ya. cing aya manfaatna keur kapentingan balarea hablum minanas teh da pembuktian tina hablum minallah teh hablum minanas nya sumuhun Pak sok mere mawe kasasama sodako infak lamun geus kahisap ku zakat da teu ngaberatkeun agama mah Ulah. tengah hesekeun agama mah ibadah luyu jeung kamampuan sewang-sewang nu penting si lain tong ngarwikeun batu sumuhun Pak nya sumuhun kitu nya ulah jadi sampah masyarakat tu mata sok ti ayeuna gerateangan kasenangan dunya pikeun ngabuahkeun sawarga di yaumil akhir ulah rek ngangan kasenangan dunya pikeun ngabuahkeun neraka di yaumil akhir sabab pangeran warek nyiksa jeung ganjar ka makhlukna lintang ti makhluk anu kudu eling kana siksaan jeung ganjaran pangeran ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade wahade melak goreng buahna goreng aduh Akang. mata tewala aing mah janji moal ganti-ganti bapak dayeuna Anu daekeun bari na gitu. Cuma itu naikkan jadi. da mah anu daekeun atuh ngurus aka jeung kieu nya jelema bontongor kieu ya bapak jaang mapruh kada baik bereseupeun nya rek di aku anak teh usaha ku bapak jaang kemari diberi emas dewek mas naon mas baso Mas Waji eta. toh itu nyajak sumuhun Pak itu we teh dewek tapi ieu teh Pak abdi aya kaperyogian ka bapak bilih mah tapi bapak ieu teh nuju santai teh Menuju enjoy itu. keur nyase dewek jak nuju rileks naon jak moal aya rapat bapak rapat naon si lain teh aya dewek teh apaan bapak teh lurah teh lurahan dewek padahal nya Rapat tani. gili aya nu nyampur ke di rapat patani itu teu jak aya naon cu ieu Pak abdi aya taroskeun ka bapak tapi bapak ulah benu heuh naon nanyakeun naon Naon teh kawin tante. harita geuning dewek ngobrol ka maneh da wala di mana bisa keur ngisi di jembatan nih geuning ngobrol ngajajaring dewek si lain si gareng nih harita teh di luar ngising di buka WC urang mah telu dewek teh tanyakeun ka bapak nya hari mah halus hari WC di luar sama Udah bener terus. naon ya aya taroskeun nanging bapak ulah benu cik abdi ge moal aya tanyakeun naon aya naon ieu teh bener kata serius ye demi Allah serius aing mah demi ti aing ayeuna dewek mah heureui aslina serius naon merok situ percaya kain mericang jaya kain di saing serius sok aing wani tes urin nya ho naon hubunganana sia mah tes urin di teh paling tes kebohongan tes urin si teh sedenge-denge ya aing mah naon ya sok rek nanyakeun naon ka dewek saya Pak
sekali dia bapak mau benduk mau sok mau aja sapanjang pertanyaan sila itu ke dewe saya banget Diomongin Kang nanyana. nanya naon ya saya pak Sokainya Kang. sok atuh jeung bae wae situ mah cici yang bingung mimitina bisa sapok lain naon mata kain teu bisa muka di mah mata yang jadi ketua Karang Taruna teh naon nah aya nu milih gitu eueuh saya pak tidalang kapungkur nah sia mau kadalang Nah urusan anak wajing dah. nah urusanna dewek jeung dalang dangukeun heula mah maka melotot atuh Dawa malain dalak. da dewek malain dalang mun dangukeun heula naon ya maka jeung dalang tinggal aing teh make beno goblok sumun dangukeun heula bapak naon ti dalang kapungkur dalang sepuh nepi ka dalang ayeuna loba dalang ribuan dalang di urang aya nu percaya bahkan aya nu ngayakinkeun Mata Kang. naon teh yen bapak teh jami anu pangsepuh-sepuhna di jagat raya tuluy laras tuluy malahan cenah uwung-uwung awang-awang dunya masih kene genjlong lautan masih kene budahan batu masih kene beye bapak parantos kumelenang di alam dunia laras lain jawab temenang kitu kakolot aing nanya jawab suri ngebodor lain aing teh Kalem Kang. tuluy bapak teh pang sepuh-sepuhna tah dina mangsa bapak nuju ngalalana di muka bumi ieu saurna teh dongengna kubret teh hujan angin silantangan hujan angin dordar gelap isan kengiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeun teuing rek ngalongok mawarbotna si kana agu aya maneh ayo jauh Ya Kang kumaha? Balik. rek ngalongok anu ngora suga nu kolot teu apaleun tapi geus apal ayeuna mah gini nu balik satetu sumohon hujan angin dordar gelap bapak teh kahujanan kebret hujan angin bapak teh milarian pangiuhan kalaresan weh aya saung bus se bapak teh ka saung ngiuhan tina hujan tuluy tah abdi bingung ongkoh bapak teh pangkolotna tapi aya saung pan jadi pertanyaan berarti heula kana nyeun saung daripada bapak Bener ya. Otakna mah jalan. Ya teu mungkin nyen saung tuluy tah kulantaran eta saung geus ku parantos ngadulungan bapak diciptakeun ku bapak teh sabab eta geus dulungan bapak eta saung teh diciptakeun anak bapak nomor hiji nyaeta ngaranna cepot abdi teh abdi teh bade naroskeun nah bener abdi teh tina saung bapak Paingan jika palupuh atuh. palingan awak abdi pinuh kurayap nah bener abdi teh tina saung bapak punten bapak waler bapak abdi izin batur mah Sokainya walar wa. na normal aya abdi dijieun tina saung sok waler ku bapak bener abdi teh tina saung punten bapak waler abdi pak panasaran abdi lamun tengah jawab abdi ngagantung sidawala ina kene ka aing teh
bapak teh nyium reus berarti si lain kritis hartina daek tapakur dihargaan ku dewek mohon Pak abdi teh leres dina saung Pak anu ditanyakeun ku si lain ieu teh asup kana ranah filsafat ranah filsafat ngan ari ranah filsafat lain pembenaran anu absolut hartina lain kebenaran anu mutlak jawaban dewek pasti bakal beda jeung jawaban nulian sapa gumantung karena pola pikir jeung sudut pandang jelema dewek moanyeun pembenaran benerna ngan dewek rek ngajawab karena urusan filsafat ku filsafat deui naon teh apa tah anu disaekeun ku sae naon leres abdi teh dina saung penasaran tadi bener jang nu diomongkeun ku si laing teh bener si laing teh tina saung geni dawala berarti aing kana kaso-kaso teh dulur ingat tiga para jigana kabilik teh manggil jadi abdi teh leresina saung Pak saung naon Pak saung rangon lain saung ujo lain saung inyuk lain saung naon cek dewek tadi pas apa bener si lain teh tina saung tong boros si lain kabeh jelema tina saung wah berarti si lawan lagi tina saung iya beres ingat irungna jiga reng deh jadi sadayana teh tina saung ja cek dewek tadi pas apa dewek moanyeun pembenaran absolut cek dewek oke pasti bakal beda ngan ieu jawaban dewek gumantung kana pola pikir jeung sudut pandang sumuhun naon bener kabeh teh tina saung kumaha dengekeun bahasana saung kumaha saung kumaha saung kabeh jelema kasub si lain tina saung kumaha saung antara aing jeung Indonesia itu gede Kang silih ungekan silih pikadede silih pikaheman anjir kaharti tina saungek gawala tina sakitu potong dijelaskeun atuh jelaskeun sama babarudak teh tina saungek antara aing jeung Indonesia hartina sia teh dipelakan ku aing teh kacinta kadeudeung kanyaah kaheman aing jeung Indonesia awor gubrak we sia gitu gini tah sia aing teh dipelakan ku dewek teh nyaahan dedehan welasan asihan gubrak sia tapi nah sia gejebrog aya nu jadi pada pelaku aing naon sirik pidik jail kaniaya iren panas den dudupak rumpak ngupat simuat ujub dia jeung takabur kadang-kadang eta nu tuturkeun ku sia lain pelakan aing Allahu Akbar luar biasa Bapak nya sumuhun Pak jadi sadana teh tina saung tina saungket begitu geus teh dia mau terus nuhun Bapak ikitu mah kahartos wabdi aya keneh aya naon deui naon punten dia sanes body shaming naon naha beungeut pameun teu bapa bodas ari awak hideung
Temerata. sok teu merata kieu abdi mah beureung kabeh ari bapa mah blok-blokan ditinggali hapur-hapur lain banget dewek bodas awak aing hideung sumuhun dina bahasa urang aya paribasa banget gambaran harimau hate ja tong nyal ka keselai banget teh gambaran hate jadi hate sia teh kudu bodas hartina sia teh kudu suci harti teh bersih bodas teh bersih jadi hate sia teh kudu bersih sabab naon cing inget sia gubrak ka alam dunya teh dengan keadaan bersih kullu mauludi yuladu alal fitro setiap anu dilahirkeun dengan keadaan bersih tah sia ge balik kudu bersih deui jadi hartina hate si lain kudu bersih ari awak hideung ari di urang hideung teh simbol tina bumi saha bumi abdi lain ieu bumi dunya lain bumi kontrakan dunya bumi taneuh taneuh simua tina taneuh tingali taneuh dikiihan diisingan digeleuhan dikemeuhan pernah punung henteu jadi geus nemus ari nu hideung mah hartina taneuh kaituna hartina geus panemus tempona boh goreng boh hade tetep datang nanti Allah aduh aya kene aya apa tapi ke jam 3 moal geus kieu bae aya kene aya naon punten ye naon abdi panasaran pisan pasti nu laju ge panasaran naon naha keluarga urang bapak abdi sidawala sigareng huntu na bet hiji sok ai baturang eteng urangan hiji nah ieu teh simbol terang masuk huntu geus nyium deui kaing dewek si laing si gareng si dawala naon huntuna hiji muda ari di urang boga paribasa naon harti aya paribasa geuning ulah loba teuing huntu hartina naon ulah loba teuing huntu Dracula siapa apal ngan ngaheureuy kain akan ke apa paribasa jang ulah loba teuing huntu berarti kudu dibehe tong melotot atuh jeung baeud atuh ulah loba huntu hartina ulah loba omong tah ulah loba omong nah bet hiji pan dua ge saeutik tah lamun rek omong sia hiji naon kajujuran hartina sumut huntu aing hiji panakawan kabeh si laing dawala sigareng hiji hartina masyarakat teh kabeh kudu hiji huntuna hartina kajujuran jujur tina tekadna jujur tina ucapna jujur tina lampahna kari mikir si laing ayeuna nagara urang nepi ka loba bencana nagara urang nepi ka awut-awutan loba korupsi loba naon boa-boa pamimpinna huntuna rangeteng kabeh teu jujur tina tekadna teu jujur tina ucapna teu jujur tina lampahna nu tungtungna mukmak-makmak pribadina tanpa malirekan amanat penderitaan rakyat pamimpin anu rangeteng untuna bohong
bohong kumaha sok sia dina mangsa kampanye jika nu heuh parina mangsa kampanye mah ulin ka kampung-kampung datang ke padesaan janji muruluk ka rakyat kumaha janjina aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi kadang-kadang geus ngajedog jadi pamimpin teu eling ka rakyat ari bingungna ieu bor dina mangsa anak aing si Gatot kaitu nyengakeun panglamar ka si Bayang Arum kasih Kresna ke Dwarawati di Dwarawati oge datang di negara Mandura Harja nyata Kakang Prabu Baladewa lanceukna Kakang Kresna bade naon harua ngalamar ngalamar si Bayang Arum kersi Burisrawa adi beteungna si Kakang Baladewa bayangkan bentrok dua jelema anu meka hayang ka si Bayang Arum lah kumaha tuh kan ngan si Bayang Arum minta tanyakan kulantaran aya dua anu ngalamar saolah-olah disayembarakeun bade nyungkeun tanyakan naon minta tanyakan si Bayang Arum tanyakan emena kan cicing nyungkeun tanyakan naon kopi eta sababaraha hal anu penta ku si Bayang Arum jadi tong boro-boro si Burisrawa tong boro-boro si Arjuna yang Arum bakal diaku salaki si Bayang Arum karah teh kitu agak tinggi bon ari anu disungkeun teh naon aing kakarang adege bon kakarang gigi kakarang adangu ieu naon agan sungkeun teh dege mor anu kahiji anu dipenta ku si Bayang Arum dina mangsa oleng panganten si Bayang Arum hayang dirias nyaeta tukang rias anu ngaranna Dewi Gedeng Patang Lodaya Dewi Gedeng Patang Lodaya Dewi Gedeng Patang Lodaya tukang rias di mana itu aing kakarang adeng mau anak gua si Wewep itu sakitu aya keneh mar naon dina mangsa oleh panganten si Subadra hayang diapit ku pangapit panganten lalaki jeung panganten awewe tapi eta pangapit panganten awewe jeung lalaki urus sarua beungeut jeung pangapit panganten kudu mirip urus sarua beungeut mirip jadi kedah syami panganten pameget pangapitna juga panganten pameget tinggi panganten istri juga panganten istri tinggi saha anu sarua jeung si Arjuna cik saha anu sarua jeung juragan Arjuna waduh itu dah aing atuh dewek jeung juragan Arjuna teu bebulahan terong ari nu sarua jeung juragan Subadra bapak apa laki karena make tiung tuh dilepenan di jilbab lajeng aya keneh aya mah naon deui agan di mangsa oleh panganten si Subadra hayang dipawakeun papajangan anu eta papajangan teh dijieun tidak empas kabawana ku 1000 jelema anjir papajangan tina emas kacanakna ku 1000 jelema gigi matre awewena beri mah lain matre apa jelema na aya duan ngalamar saya marah itu nek aman aya keneh aya naon kan
dina mangsa oleh panganten hayang dibawakeun bedil anu eta bedil teh nyaeta teu diseungeut ku jelema teu dipetakeun ku jelema tapi cing beledug sorangan ulu bedil anu teu diseungeut ku jelema tapi cing beledug tinggi kumaha ieu Pak gampang Bakal. beli bedil di pasar bedil naon bebedilan ya cing balaladug